Ayang Besti, ngalapan kokotor anu nyarela. Uluy ngabagikan sarapan kanggo barudak. Poe ayeuna mah rek diinyakeun bebersihna teh Ayang Besti rek sagala dielapan atuda kumaha hanya meninggeus ngarebul teu kuat geuninganan. Uyuhan atudanya taya turun hujan meureun geus aya sabulanan. Wang sabari digebugan heula ieu si korsina Ayang Besti meninggeus kuat kacida ieu ngebulna. Tong hilapnya dina salah-salah si korsina teh kedah dielapan atuda meuni kokotorna meuni kuat ka nyarelap geura Ayang Besti uyuhan meureunnya. Atur mah nu nyarelap teh duit tur harta banda ari di sim abdi mah Ayang Besti kotor atuh da kitu Ayang Bestinya heueuh da budak mah kitu teh cing cat hayu we muih kaluar ka jero sakitu teh ngarebulnya heueuh padahal mah eta teh sok disadiaan lap teh tapi teuing eta si lapna teh kalaka dipake ngelap si sendal. Najan sim abdi teu gaduh kesibukan senam tur olahraga jumba ge nya Ayang Besti angger wae pagawean sapopoena mah nya ungkat-angkat beban wae Ayang Besti bukan hanya mengangkat beban pikiran beban kebutuhan dan beban tanggungan nya Ayang Besti ngangkat beban ngakutan cai oge kuat ka aya 8 kali namah ieu teh Ayang Besti atuh da meninggeus teu kuat pisan ieu ngarebulna di pakarangan teh heueuh da ibarat mah Ayang Besti aya kitu kerannya paranti nyebor taneuh-taneuh wae mah ari ayeuna nama da teu diayakeun teh heueuh kapan kitu sok diarorekeun ku budak sok sagala dikocorkeun geuninganan. Mun percaya mah grasim abdi mah Ayang Besti ngepel pakarangan teh meureun leuwih ti 2-3 kali mah eta teh Ayang Besti hayu wae dipel deui teu pan kitu sok ngarebul wae komo tapak budak mah nya. Urang ulang tuluykan videona ka sesi mamasaknya Ayang Besti minangkana nama ieu teh masak samabruk Ayang Besti heueuh sagala diabrukeun wae saaya-aya bahanan wae di bumi nya. Si daging hayamna lagi kuat kata dikulupkeun heula ieu Ayang Besti heueuh atuh da mirusuhnya da barudak daging salapar mama padahal mah kakarek ke jam 7 nya kitu teh barudak mangadojan Ayang Besti ari indung geus siap sadianya isu keneh geus aya pideungeun sangeun angger sok barerang kitunya armamna ari ayeuna teh acan masak ayu pat-pet pot cenah mama buru mending lapar diaras heula sangu tu rencang sanguna ge nya Ayang Besti heueuh kapan kitu para murang kali sim abdi mah Ayang Besti beda-beda kitu tahnya seueur sangunana teh tah anu pangseurna mah si bujang seperti biasa geus harianeun lamun rencang sanguna sayur mayur Ayang Besti wah eta masing susuruputan wae resep caina cenah mamah tak ieu ge nya nuang si daging hayam sakitu panas ge hayu diteleg buleudeu panas cenah mamah ujung-ujung nama si sendok teh dibalangkeun balawakan nganggo tangan si bujang mah.